asa ulah hutang ka Bang Emoknya Pak Kubu aya mana jalan mana Yos dibahas mual amak tinggal ngerahang kibuk hataya kasihan punten Pak Kades dalam kitab Nasolibat tinggal inna akila riba yu'adzabu hina yamutu ila yaumil qiyamah hartosna inna akila riba jalma tukang ngadahar barang riba tukang minjem ka Bang Emok hek maot can kaburu tobat maka punten yu'adzabu bakal disiksa ku Allah ira disiksana hina yamutu ila yaumil qiyamah disiksana timiti maot teu urut tepi ka poe kiamat disiksa sia eta naudzubillah isuk nyem deui atau aing nginjem ulah akosifat tapi kami toh mitoha bager pedit panaya lagu Pak Kades geus beak kadekeuneun kabutuh teu eureun keur listrik jeung sakola unggal bulan oh sok nginjem apa mun budak hayang soleh sing celak bodas celak heran jadi sumsuan balung daging kabarokahan napakana kudu hal abdi ngadoakeun mudah-mudahan urang kali sing jadi urang kali anu soleh soleha amin ya rabbal mudah-mudahan abdi ngadoakeun sadayana sing dibarokahan Yuswa amin pasien parajang Yuswa saya amal dipakai ibadah dibarokahan rezeki pasien kemudahan rezeki nu hal seueur saya itu barokah dibarokahan keturunan pasien turunan soleh serem soleha dibarokan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah rumah tangga sing sili asa sili asi sili asu amin imah sing pageuh amin rezeki sing meuweuh usaha sing geureuyeun duit sing weut beteung sing sep bobogaan sing Pak Kades hapunten abdi sareng organ da panitia hoyong di organan Wios bari nyanyi Wios nyanyi slang Wios nyanyi mabruk dulu mabruk ulang tahun buat ulang tahun harlah PKL perkumpulan Kiai Letik mudah-mudahan sing jen agung amin mabruk apa mabruk salawat mabruknya ini ulang tahun buat PKL perkumpulan Kiai Letik mudah-mudahan para Kiai PKL mudah-mudahan silapun barokah amin amin barokah manfaat ilmu amin salam sadayana waga mabruk alfa mabruk ala ika mabruk yaumil ladzi mabruk alaika mabruk apa mabruk yaumil ladzi mabruk selamat hari milad semoga dapat rahmat amin dari Allahu Ahad semoga hidup berkah selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun semoga hidup rukun sarang mabruk alaika mabruk apa mabruk yaumil ladzi mabruk apa mabruk alaika mabruk apa mabruk yaumil ladzi mabruk
rasulillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah mabruk mabruk alaika mabruk mabruk apa mabruk yaumil ladzi mabruk oh selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad semoga hidup berkah amin ya Allah selamat ulang tahun semoga dapat rahmat dari Allah pengampun semoga hidup rukun tawasalna bibis wabil hadi rasulillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah salam salawat sadana ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma tawil umurana ya Allah panjangkan Yusuf abi sadaya amin wa sahih ajal ya Allah sehatkan jasad abi sadaya amin wa hasin amal ya Allah saekeun amal abi sadaya amin wa hasin akhlaqana ya Allah saekeun akhlak abi sadaya amin wa sabbit iman ya Allah tetapkan iman Islam abi sadaya amin malah menarsing kajadah pupus husnul khatimah amin hasil maqsud ya Allah hasilkan maksud tujuan abi sadaya khususna ya maksudna para kiai PKL minjami murid dunia wal akhirah urusan dunia urusan akhirat al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bila prosesi ieu kanggo ieu potong mangga bilih moal dicanak wabi dusan teh alhamdulillah atas alhamdulillah mudah-mudahan langsung barokah rok barokah Yusuf barokah ilmu di opi ayeuna being sia aduh hareudang ce hareudang alah aya pada titiis kitu borot ngobgamis wungkul nu dipihormat ais pangapi pangajeng-ajeng pengatur waktos penata acara nu dipihormat ais pangapi pangajeng-ajeng para guru, para kiai, para ulama, para ajengan kumpulan PKL perkumpulan kiai letik mudah-mudahan marantena sing langkung barokah manfaat ilmu amin amin cek sing tarik ya Rabbal mudah dipasihan kemudahan rezeki ku Allah ya Rabbal santri-santriatna sing manfaat ilmu amin ya Rabbal seueur nu malah santren di dia seueur nu malah santren patak budak pasantren abi nalos ka ece budak parawan ece geulis ece boga budak parawan geulis nu datang duaan Pak Kades nu hiji mobil Pajero nu hiji santri pinter ngaji buuk jabrik milih mana awas saku aing ih Pajero gitu. Pilih mas santri ngan mawa oh mudah-mudahan santri sing baleungar amin amin ya Rabbal sambutan ti Pak RW cek Pak RW. Assalamualaikum ini bagian pengawasan tablik akbar di lapang
lapang karang gelar anyar Pak Kades pas pada arangkat ibu-ibu eger teh hujan angin gelap badak datang mah mungkin cek Pak RW Waalaikum mana bagian BLT ger hujan datang mah datang merawa payung betul bring sakabeh jalma muruna kabang BRI ek nyokot duit BLT susuganan katuliskeun cek petugas bank teh aduh karunya teuing anjeun mah teu kabagean susuganan taun hareup kitu ge mun hirup tulung-tung Nuri pihormat pangarsa pepuh lemur payung negara tukang hayuk-hayuk dayeuh olah daerah kersana pakuwu nu pinter mangku pinter ngarau nu ngagaduhan akhlak tawadu nu patus digusir mitiru mudah-mudahan pakuwu janten pemimpin adil amin kali deui doakeun kurang pakuwu janten pemimpin adil amin ya rabbal sabab senjata pemimpin adalah ad sing tarik ad tina il kabeh boga senjata mun senjata abri babinsa bed abri bed tina il abri bed senjata pemimpin adalah ad senjata kiai dal senjata masyarakat singkil diajak rajaban singkil coya aya codah cimas cenur cici cenok ciyaya cidewi centin cimimin nu tiung hejo aya tiung hideung tiung abu tiung kayas nu ngunyar nu nyekel HP nu nunutan waduh Yesus subuh aya bolu aya mandi ya oh iya anu paragi susu jahe kopi Fonten pangarsa Pak Kades pami Kang Haji Roma Irama kopi nyanyi aya laguna kapan aya laguna cek Haji Roma kieu sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita kan ku bawa lari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi di mana kini jangan kau sembunyi tampakkanlah alhamdulillah. Jadi pihormat para perlu pemerintahan desa atasan maupun bawahan pengersa LPM BPD Kaurkesa Kaur pemerintahan Pak MUI sadayana apa nama Pak Kadus Pak RW Pak RT hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah siap ngaji tapi ke jam sabaraha jam 3 aslina berarti orang dia ahli ngah bohong mungkin jam 3 siap ngaji ulah aja wungkul kabudak kita ngaji ya maka budak manitah sing tarik kabudak manitah ece kalah nonton bapak kalah ninyu di baturan kukulum mantap Pak Kades abi boga lagu menang ngarang abi judulnya Pangajian Persina Mawar Bodas musikan atuh ada menang mayar prikitiu gitu Ison mantep alhamdulillah doakan ke orang tukang son si kasup surga mangul son ke surga berat kehadin amin
judulnya pengajian. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan ti Zat anu maha hemat reujeng pangampura dosa nu karasa teu karasa nu penting mah niat suci sejarek tolabul ilmi supaya menang pangarti pikeun pibeukeun diri jadi insan nu sajati tugas ka pangeran ngabdi boba ulah ingkar janji poho kana purwadaksi eta poma ulah eureun ngaji poma ulah tinggal ngaji jalma teu boga pangarti hirup moal boga haji di duniana bakal rugi akhirat menang ka nyeri mata hirup sing daek ngan sing daek ngan sing daek ngan lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang sing tarik lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang lamun ngaji keur nguatan iman lamun ngejo keur nguatan badan lamun ngaji parab akhlak lamun ngejo parab awak mun teu ngaji sasar mun teu ngejo mun teu ngaji sasar mun teu ngejo sing tarik mun teu ngaji sasar mun teu ngejo teu ngaji teu ngejo mamon betul betul matak budak pasantren oh pasrahkeun ka kajengan di dieu sok kajengan sing nyaah ceuk tiap panen kajengan bersak kintal rokok sapak sok tara nyaah teu kajengan sing tarik nyaah teu kajengan nyaah naon nyaah meres ya pepoje Pak Kades punten pepoje utamikeun sing nyaah kajengan setem Gandhi sing tarik sing nyaah kajengan setem abdi majengan saliwas cak kedol niki balik betul sok budak bisa bahasa Arab bisa diajengan jam 2 diniah melak kajengan mah babun panto subakun janela goesun sepeda dorot-dotun motor butut bisa-bisana diajeng pinter bahasa Arab urang mah ceuk bahasa Arabna imah naon bahasa Arabna panto bahasa Arabna lapang gede alun-alun bahasa Arabna geus nanyak bahasa Arab bir monyong bahasa Arab terima kasih bahasa Arab mobil baheula datsun mun un kabeh kapan bahasa Sunda mah nyambung di anu bilaga dina bilaga ya bade baroatus saja nyambung dina sajana mun tadi ke imah pageuh rizki meueuh usaha ngeureuyeuh duit weut beteung seub mun il abri bed kiai dal pemimpin ad mun as kabeh mana as teu geus kolot buuk jadi bod buuk oge jadi bodas panon oge kurang awas tanah gage tepati bedas bobogan salaki teu daek betul sok kaajengankeun ajengan oh mere kopi ika ganggu aing ajengan pamacakeun surat Maryam surat Luqman Yusuf Al-Muktabarok dipimpin ku ajengan nu jauh deket nu deket Pak Kades mau ka kami demi Allah ajengan hajat 7 bulan ngundang ajengan jauh deket ajengan
ek nyunatan budak menang ajengan ek ngawinkeun budak menang ajengan nu maca khutbah nikah ajengan nu nyerenkeun ajengan deui wae 2 tahun nunjukkan ajengan budak kabeh teh geus reuneuh usaha deui siku ajengan matak budak pasantren investasi yaumil kiamah hari anu bakal ngocor kalam kubur tilu sahur hadis Rasul hiji sodakoh jariah bari ikhlas karena 2 ilmu nu manfaat bari dialap manfaat 3 budak anu soleh ngadoakeun ka indung hayang budak soleh mun hayang budak soleh aya 2 hiji koncina kudo kadua ku pendidik maupun dalam kitab Qurratul Uyun aya bahasa la taqohanna hadukum kama taqol bahimah ilain jorang cek keterangan Pak Kades ya keteranganna la taqohanna hartosna teu meunang gereges kedebuk teu meunang rurusuhan mun akang jeung ece bade hubungan sapoe teman mun hayang budak soleh kama taqol bahimah seperti binatang jadi kece mun akang jeung ece eke kituan ulah rurusuhan kawas sato eta keteranganana memeh kituan ece jeung akang sunat sujud ngamparkeun sajadah salat sunat mutlak 2 rakaat ngaduheus kalau ya Allah abi ngaduh budak karina saleh tos salat mutlak ulah rusuhan teu akang baca Yasin 20 hiji Waqiah 40 ayat kursi 11 Falaq Binas 77 osok tara uing ngecan pernah betul orang teh investasi kan da urang bakal maut innalillahi wa inna ilaihi urang asal ti Allah bakal balik ka Gusti urang asal tina tanah bakal balik ka imah jurig guna kana tanah ngaliang pos belut ulah nyengsel ngajawabna tuh nyengsel ngeunah tapi aya lagu abdi boga lagu judulna nyengsel ieu Pak Kades nyengsol ya laguna kieu eta awak meuni buntet make pakaian merecet katingala siga leupet kawas nu hayang dicolok salatullah gampang teh kadua alus nama make rok katingala matak denok komo lamun bari emok kawas nu hayang dirojok salatullah gampang teh katilu awewe tong loba obrol ulah barahal borohol gawe nongeng jeung ngarengkol kawas nu hayang dicolok salatullah atak ulah nyeng urang teh bakal maut bakal dalam kitab Nasolibat tinggal al mautu ya tiba ngatatan wal qabru sundukul amal isbir ila akhwaliha la mautail labil ajal sundakeun geuning maut ngadok datangna teu merek ngageredeg taya tempo borosok di taya berang peting taya raja kuring di mana ajal gesumping temenang tempo anak king raja-raja mati orang pintar orang kaya orang miskin presiden gubernur bupati pacamat pangarsa Pak Kades sing panjang suatu si itu mati gitu. Tong di BLT ajengan pupus ya ajengan napuk mun RT lu aing khawatir ke RT apaan bahasa Sunda mah gitu tumpah Pak Kades urang Sunda lain mun bener Sunda pasti refleks ngajawab Muhammad Lawang di Sunda memeh diuk aya gek bantuan gek sing kompak lama-lama mun Sunda gek ju tolong terekel jut kunia
boledak am regot kecewer borosot bener ya Sunda kena modal urang deh bakal maut matak punten Pak Kades abdi gaduh lagu menang ngarang abdi judulna Modar versina bongkar Iwan Fals gaul men siap kewalerna Modar siap nah kakadeng di bulan puasa tuh waga kalau puasa sudah ditinggal dengan alasan yang tidak wajar alasan sementara tubuhnya yang kekal tidak kuat menahan haus dan lapar waler oh iya tinggal kurang tarik oh iya tinggal lah mencerok kawin nggak tuh sholat doa kalau sholat sudah ditinggal jangan harap keberkahan akan datang betul harta tahta juga jabatan itu semua hanya titipan waler oh iya tinggal cintari oh iya tinggal repna tinggalkan segala kesibukan tinggalkan sibuk macul kantor betul apalagi suara adzan telah dikumandangkan adzan ngong tinggalkan urusan kabeh oh hentikan segala urusan eureun macul eureun kantor kabeh betul agar nanti kelak kita di akhirat akan dapat keselamatan wow. Oh iya tinggal cintare oh iya tinggal kurang tarik oh iya tinggal lebih tarik oh iya tinggal Modar well betul naon bakalan maut atuh hayang selamat maut mudah-mudahan di saat orang pupus nyadak pupus husnul khotimah amin mudah yang selamat aja gumantung kana amal gumantung gumay incek sinen minyak lantung minyak tanah wagantung pasti naon sok sensitif ya mah padahal punten eta nu ngagantung cenah nu ngagantung cenah bisa nyalametkeun tina kaman maung dongeng kan budak ngora Pak Binsa budak ngora ulin ka leuweung keur kusak-kusak ka leuweung ngumpulkeun suluh Pak Kades di leuweung keur ngumpulkeun suluh torojol maung datang eta maung ngagerem eta budak ngora pias teu mikir panjang adanya maung becil lumpat terkebak bakat ku tarik lumpat dikosewankan akar wah labuhan nyungsep sirah tihanap suku tiluhur jalan merosot pan guntang gantung tojol maung datang koel ku maung teu murag-murag icuk maung buah pireng merakeh kalah gedut hitut matak ku naon bujur hideung eta teh kahe bosku
Kiis ya. Mudah-mudahan bunga nu ieu sing kepenak ka binga daerah, amin ya rabbal. Hayang selamat maut, hayang. Tergantung amal perbuatan orang ke di alam dunia, betul. Mata investasi di alam kubur naon iwati amal orang. Kendaraan Yapansa, Lipina, Honda Jazz, Yaris, Pajero, Terios, Expander, Nonde, Lexus, Jaguar, Alphard, Ferrari, Lamborghini, mual dipakai tumpakan. Komo keribuuk, betul. Angger urang maut numpakan awan keranda pasaran tipe hiji kadua, betul. Daras, badan pun tak berguna sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Waduh, hebat woy, intro mantap woy. Baik. Gaya mah bener melodi naon teh. Make efek net. Musikan. Di lagu Sebujur Bangke Pak Kadesnya karena urang inget kana maot, lagu religi. Pun tak berguna sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam. Kini tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah kasur empuk hilang putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Net. Larasnya pipi ku jadi usapan baheula. Laras pipi diwedak di alam dunia bakal esok geus maot bakal jadi hakanan bilatung, betul. Keur ngorah pipi cangker geus kolot. Oh, keur ngorah, make make up diurus Pak Kades, make bola-bola tah burung make up. Terus make sifat digarana make up, lipen make up, keur ngora make make up silahkan geus kolot ulah sok make upan. Salah tuh. Sok keur panganten Pak Kades. Keur panganten malembang bagaya-gaya keur panganten. Dang dan Ibu Dias dangdanan keur panganten baheula. Hareudang di kipasan tebeger ayu. Keur panganten budak luntur dibodakan, sedow di sedowan, hayang dahar dihuapan, hayang nginum diinuman, hayang kiih. Usaha. Betul. Geus maot mah moal aya gunana laras. Matak naon tah? Dua permintaan kepada Allah nu paling mahal. Hiji, urang minta isti. Kedua minta maut husnul. Ya Allah, abdi pasihan supados abdi isti. Ya Allah, abdi pasihan supados maut. Nu paling mahal hiji istiqomah.
dalam berbagai aspek kehidupan apa saja istiqomah. Para kiai istiqomah, paku pejabat istiqomah, betul? Laras, pemirsa istiqomah, nu usaha istiqomah, laras. Nu boga suami istiqomah, nu boga istri gawe oge sing non istiqomah. Istiqomah tetap tuh manceg mual ingut keibunan mual gada ganginan. Ek hujan halono tetap berjamaah istiqomah. Ek boga duit tetap kapagaji. Ima ikut keblok duit kakara deket jeung Allah. Usaha gerbangkrut kakara duha rajin waqiah getol ngadoa bari leweh. Astagfirullah bari leweh loba bayareun. Betul? Istiqomah keur kumaha bae dalam berbagai aspek kehidupan apa saja. Keur jagjag eling ka keur gering eling ka keur boga duit eling ka teu boga duit eling ka keur usaha maju eling ka keur bangkrut eling ka keur normal eling ka keur corona eling ka Allah. Kamari Pak Kades punten corona padahal punten jual kaos sejarah pangna peringatan Mi'raj diperingati ke urang naon sababna. Sabab sejarah akan terulang kembali dengan prinsip yang sama cuman metode yang berbeda. Catat ya. Pangayakeun peringatan terus naon sababna? Sabab sejarah akan terulang kembali dengan prinsip yang sama cuman metode yang berbeda. Sok maca sejarah sing apaleun tareh. Di zaman sejarah baheula aya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dakwah kepada umatnya loba nu kang naung ka Nabi Nuh, bahkan aya hiji jalma nangtang menta diturunkan azab ke Nabi Nuh. Sehingga cek Allah wala tuhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Cek Allah ya Nuh tong ting dielingan eta jalma ek dikerem mughraqun, dikerem ku banjir ku kami. Tekung silila 40 peting hujan ngeders eureun 7 bulan zaman Nabi Nuh tsunami-na kakara saat cai. Bahkan Kanan pribadi dikerem ku eta banjir. Betul? Betul? Sejarah terulang kembali. Zaman Umar bin Khattab aya wabah tahun Pak Kades. Kamari 2000 sabaraha? 19 aya wabah corona. Kabeh lumpuh, transportasi lumpuh, ekonomi lumpuh, pendidikan kabeh lumpuh. Ku corona mah beak kabeh job. Betul? Abdi job beak Pak Kades corona. Alhamdulillah ya Nabi teliran-liran. Alhamdulillah teliran ci abdi. Di bulan Rajab tepi ka ayeuna Kang, tepi ka nyambung bulan Ramadan. Mah tapi alhamdulillah abi amplop geus menang 3,5. Alhamdulillah. Ngan teu butuh amplop teu penting mah ikhlas kehet nyerahkeun. Diuji kesabaran ku Allah. Ternyata ujian ti Allah lain susah wae. Tapi susah ujian ti Allah kudu sabar, senang kudu sabar, boga duit kudu sabar, teu boga duit kudu sabar. Jadi pejabat sabar, rakyat sabar, guru sabar, murid sabar, kolo sabar, budak sabar, salaki sabar, pamajikan sing sab. Mata kunci rumah tangga hayang awet iwati kudu boga modal sajut naon sajuta hiji sakna sabar dalam berbagai aspek kehidupan apa saja. Kan sabar bari ikhtiar, sabar bari ikhtiar. Sabab aya perjuangan dan doa. Perjuangan orang ikhtiarna, doana bari sabar tunggal ka Allah Subhanahu wa taala. Betul? Laras? Betul. Ayu ting-ting pisah kunaon teu sabar. Hiji Paramida kawin jeung Suhaib pengusaha besar kawin di Arab pisah di Bogor. Ada peribahasa gajah mati meninggalkan gading, boro-boro gajah si Gisel tinggalkan si gading. Laras? Gading Martin. Betul? Mata pertahankan rumah tangga sing gede kasabaran, ulah yang pisah. Muncul slang, ku tak bisa. Aduh, hebat melengkung deh, yang pelong ini. Musikan, well,
nyanyi slow dulu ya Pak Kades. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai, coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Abdi Negara, pemain drumnya Bim Bim, vokalisnya Kakak Sleng, pemain bassnya Rido Sleng. Terang, terang, Sleng kalau Cianjur. Ya, tuh, wah, gak, sabar sabar seharusnya kita sabar, sadar sadar seharusnya kita sadar. Kau dan aku tercipta, tak boleh berpisah. Metal, metal. Dan tak bisa gede ka sabar, sabar. Abi rumah tangga awet Pak Kades tos 18 tahun. Hoyong terang, abi kawin di Bandung kan. Abi asli orang Cigonewa. Abi asli orang Cigonewa, orang Mahmud. Pun biam di Cigonewa, pun Rama ti Mahmud kan. Di Bandung. Abi gaduh bojo ka orang Ciamis, orang Baregbek caket kampus Uniga. Uni Pusat Galuh. Alhamdulillah pun bojo abi istri alhamdulillah. Nah, mau menjadikan awet, kusar, sabar bari ihti, mata kodala saju, nah jujur dalam berbagai aspek kehidupan apa saja. Lamun salaki luas leos kudu curiga. Puting leos, budak dik leos di wae treweja ka curiga. Beri nyanyi cieu teh. Di mana akang teh tos liar di mana mun ngaleos geuning sok tara bebeja ieu hate kuring menjadi curiga. Sok sieun teh akang tos di imah aya meureun. Sabar, jujur, katiluna naon takna takwa, non takwa imtisalu awamirillah wajtina binawahi, ngajalankeun perintah Allah jeung ngajauhan cegahan Allah subhanahu. Naon kewajiban ti Allah jalankeun ku urang, termasuk naon, termasuk ngalaksanakeun salat 5 waktu oleh Isra Mi'raj. Betul? Laras? Sok giatkeun salat 5 waktu. Ieu Mi'raj teh. Sok pinu masjid. Sok pinu masjid kunaon ku karpet ieu masjid caket masjid naon namina masjid al mukmin. Oh ke adan di al mukmin subuh amalkeun cara pangarsa kori kori nasional tadi abi kantos penak 2 kali sareng ayeuna kapungkur di Kawali ayeuna di dieu Kawali Ciamis. Ieu kori mantep ya, kori air eking ya, suantuna ngajelwing ya. Mudah-mudahan kali orang sing jadi ahli Quran, amin ya Rabbal. Tak angke adan di Masjid Al Mukmin, make adan 7 lagu. Hiji aya adan lagam bayati, kedua adan lagam syika, 3 adan lagam sobah, 4 hijad, 5 yiharkah, 6 pros, 7 nihawan. Harapal teu?
Cobian kurang Islam siapa lagam Islam adan lagam bayati masjid almu kesubuh bar Allahu akbar Allahu akbar Aduh mantap hebat ayeuna adan lagam hijaj nanti Allahu akbar kurang lobaan buat ya sama rating son ieu aya meureun ngelek terus Pak Kades adan lagam ros naon cenah ros ya. Sing loba bar Allahu akbar Wan. Terus adan lagam nihawan naon Allahu akbar Allahu akbar aduh indah cobaan adan lagam masjid al mukmin nu ada laki suhdi laki saha hah laki asa adan mah teu meunang bebas lagam teu meunang ihtijah teu meunang heureug kalimah Allah teu meunang heureug kalimah Allah Kang awas aya adan tertentu tadi bayati pawinsa hijaj hikah ros dihawan diharka coba 7 lagu coba almumin keungke pemuda semangat aing menang rajaban baik adan subuh aing kieu hayyal shalah di boros teman komo Fatihah pengarsa dengan Fatihah Pak Kades tukang nyanyi kidung dijieun imam tijalikeun yakin aing mimiti ihdinas siratal mustaqim galeong kana kidung kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin makmum tersadar amin ya bubar kades moe punten Pak Kades saya moe ai amin mah kumajak dolin amin kumajak dol mun dolin tarik amin buktikan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nata kebajak dalil anakeun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin aing huas betul kan ngarah teh nunut nunutan moal cangkeul moal pegel moal kesel moal balik es di dieu hawa ngaji macang peg kas setun lap sarua acan well paingan Pak Kades dalam hikam tinggal tikana kita hikam rubbama atau kawana aka wa rubbama manaka fa atoka hartosna tersekedik jalma ku Allah dibere hirup cager beas nyaeur duit seueur tapi karena ibadah mah lali diberi ku Allah rumah bertingkat mobil mengkilap duit berlipat tapi karena salat mah trongkoh kalau merongkol berinya nyoh Masya, dorang.
balik deh trongkoh kol kalau merongkol bari nyonya oh dug bedug kalau merungkut bari nyonya oh simut adan mah patarik-tarik tapi celi mah patorek torojol teh waktu lohor karek balik di kantor kesang oge masih ngocor pangersa pakades goledak kalah kah ibut molor sanes abdi tuh si itu cucungah kulem pakades mah betul mata ya Allah awas ruhul jihad cing gede rada ngaji teh amal punten keajengan pakades acara seperti ini ulah dijadikan acara seremonial wungkul maksudnya ulah peringatan wungkul lebar itu protein duit lain seetik itu protein duit wungkul betul panggung duit balanongan susugu sound system kori mubalig jalma sirit punya duit aya lagu alam terang alam adina peti perak nyanyi dangdut ini aya duit jalma begang akibat kurang imah reyon akibat eueuh nu maot oge pasti butuheun doa betul mata tanamkan paripurna pribadi iman sing kuat di mana paripurna pribadi iman kuat insya Allah bakal ngalihkeun murang kali anu soleh berbermahamah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal tanamkan paripurna pribadi awas mudah-mudahan ibu-ibu sing sarolehah amin ece nu solehan kumaha Fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Isi solehatin hiji qanitatun nuturut kasalaki tinggal ku ece. Kosok dicehat asup caroge. Diperet ku ece punten demi Allah syariat nu ngecelak cai padahal hakikat ngecelak rag dosa ece berjatuhan semakin banyak cai ngecelak semakin berjatuhan bersih dosa ece amin hayang bersih dosa tamrukun susuhan sing loba kan kapan hayang bersih wayah na eta nyeseuh deui wayah na ngepel deui wayahna nyangu deui wayahna kewajiban sapopoena sagara rumah tangga isu-isu geus beurang sore nyangu heula ijem kapan kudu dahar betul awas kewajiban ditaras Pak Kades ka abdi ajengan ayo kene nu bujang dia yang masih bujang aya awas kriteria anak muda silahkan kepinggan bagar cara mencari kriteria yang solehah nu solehah nu kumaha nu geulis lain dengan jamin geulis solehah syukur geulis rupa geulis had eta solehah da loba nu geulis bangor leuheung geulis bangor Pak Kades ieu geus hideung caketrek penek busakel hirup deui Van aya nu geulis bangor lagu Dul Sumbang apa musikan atuh itu nu geulis bangor judulna Run nu terang bantosan irung alus biwir ditempoti harap digigir meni hanyakan ngan hanyakan Pak Kades kalakuan siga gunta ganti
sugani oh wadah kulit kulir koneng cangkang jauh buntuna bodas dipung bibir berem-berem jawer hayang panoncok lenggok ngana atuh betimu murah geblek hirup daek ulah bangga pedah gunta ganti jaluk komomun pohon kali deh komomun pohon tilu kali menang gelas komomun pohon sokong baju oh banu gelis bang cepunten puntennya Siti Aisyah Pak Kades Siti Aisyah bojo Rasul Siti Aisyah kantor di pasien resiko ku Rasul 1.000 rupiah mun duit urang nah Siti Aisyah di pasien nafkah 1.000 rupiah kumaha anjeunna dengan bangga disuwun kumumunan bari pok nyarios ya Rasulullah nuhun ya Rasul salina masih kene masih resep abdi mudah-mudahan rezeki jadi pasikeun ke abdi sing janten bekal modal paduduaan tiasa lebet kana surga Allah Subhanahu wa taala amin teu bere 1.000 amin moal murun ngabudah kawas karbit boro-boro amin nyanyi kacida perilaku resiko ke dapur sapoe amin amin waduk sero mata hargaan ajenan kacape salat salat tinggal salat salat pamajik jadi ayah singkatan PK singkatan perkumpulan Kiai Letik jadi kan salat singkatan ning ayah di pom bensin SPBU singkatan S na solar P na premium B na bensin U na uyup kumaneh ayah singkatan disingkat singkatan panjang disingkat pondok sok kepala desa disingkat jadi kades kepala dusun disingkat jadi kadus rukun warga jadi RW rukun tetangga jadi R kantor urusan agama jadi KU kantor jutawan jadi kanjut si aja sok sensitif punten Kang Pak Kades punten bahasa kanyut ke jorang ngan cawokah lain jorang kanyut teh cawok geuning kolot baheula neuneun duit tina kanyut teu geuning teh jorang ieu teh kampung naon Kang kan Pak Kades aya orang kampung Gelar Anyar aya ibu-ibu ibu awewe nya ibu-ibu orang kampung Gelar Anyar eta ibu-ibu kawin deui Kang beuki ka laki kapan ditelah sia mah hamur terus aya jalma eraan kakida sia mah eta kanyut simpenina tarang betul man si eueuh sensitif pada kanyut teh laras padahal teu jorang sa la pa ma sakna sanjung non sanjung puji suami cek ulah dihina cek Rasul 2 Pak Kades hiji wala tuqabbih jangan pernah menyakiti perasaan kedua wala tadribul wajha jangan pernah menyakiti fisik hiji teu meunang nyakiti perasaan boro-boro nyakiti fisik boro-boro KDRT boro-boro huak hakup lakablok tiwaciwik kumblang gamblong nyakiti perasaan teu meunang termasuk nyebat nami kacaroge nyakiti perasaan ecet teu meunang nyebut ngaran ka salaki sabalikna salaki teu meunang nyebut ngaran ka pamajikan ceu nyebut ngaran ka salaki teu meunang komo ngahina salaki hideung black teu meunang salaki poe kapan magrib teman tekengeng was jagalah hati cek Agim jagalah hati jangan kau jagalah hati lentera hidup ini diganti gua jagalah suami jangan kau marahi
jagalah suami, jangan kau khianati. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Relakan suami jikalau kawin lagi. Yes, yes. Aduh sorry jangan. Yes, yes, balik dicakar. Kapan cek sinden? Hei istri masih ngetaroat, kacaroge masih hormat, ulah osok goreng adat, bisiku Allah di istri anu bakal untung, nu soleh tur tadigung, baritara gancang pundung, mun salaki hayangeun. Aduh, asa digoongan. Hiji teu meunang nyakiti perasa. Punten Pak Kades, cek kolot si ngeunah angen. Eta kolot si ngeunah angen. Hiji angen naon angen teh hate. Kadua angen naon angen pasakan. Bulan puasa masak sok diasantara tarasieun batal engke tos taraweh sasadu ka salaki iktidar cekeja bidi kiraku ya hapunten abi tadi raosan ku abi masak bari nyanyi ece kalau kurang bumbu masakanku ini abang tinggal bilang nanti aku tambah lagi. Di kamar tiap di kamar sasadu nggak penting cek kalau kurang geol asok tara oh tubuhku ini abang tinggal bilang nanti aku betul. Tak ciptakan baiti jannati rumah tangga laksana surgaku. Harus ada kemesraan dalam rumah tangga teh. Ngan mesrana ulah nyalahan karena koridor hukum. Betul? Barakaya Pak Kades jadi contohan ku Rasul tinggal. Pak Kades Rasul uih perang nah hadis tinggal. Pas Rasul uih perang babinsa kasabak Siti Aisyah keur calik pasosonten bojona. 4:30 kumaha Rasul najan lu atlet kesan Rasul bolokot getih Siti Aisyah jalik teras kuma dipangku blek di lahun ku Rasul tos di lahun kuma ditaleukeun mastaka Siti Aisyah dieu salajengna dipongoskeun Quran subhanallah Rasul ngalahun Siti Aisyah mastaka taleukeun dipongoskeun Quran nuju silahun kanjeng Rasul turaja Umar bin Khattab berawas tinggal Rasul silahun cek Umar bin Khattab ya Rasulullah ulah silahun di sini kumatur siang keneh cek Rasul ya Umar bisi anjeun hayang apal lamun salaki ngalakuan majikan maka punten akan berjatuhan sakadeh dosa salaki bakal ragrag itu sabeung berat nu dilahun untung majikan genut tilu kali ngalahun bersih patak keur genut sing hidang ngamalkeun wih teh pangamalkeun lada ngaji dia celek 12 kali celek salaki teu ngomong modar harus ada kemesra. Abi terus ke Ece. Cep pernah umroh, kantos umroh, hoyong umroh, tekudu ke Arab. Mun memang Ece teu mampu, bisa aya pahala nu akur jeung umroh. Kepingkeun cek katerangan Ece sakali sun kacaroge. Nini sakali nyium si Aki asal ikhlas nyiumna, ridho nyiumna. Maka sambil sarang sakali nyium Hajar Aswad cek sakal ini sakali nyium si Aki sambil sarang sakali umroh balik tekudu ke Arab umroh corok umroh siap umroh siap abdi pun boja unggal penting gawena umroh Pak Kubu punten kopingkeun abdi tiap balik ceramah muntos papayun-payun yang bojo habis selalu memberikan sapu tangan. Apa sebabnya? Istri kita akan punya pahala besar yaitu ngelapin keringat suami. Kepingin ce sekali ngelap kesal salaki bika raat kesal salaki raatna dosa ece bersih. Amin. Buka sapu tangan. Kanebo. Asaraat gancang saat.
Oh. Pun bojo geus beres ngelapesang naon baku gawena iktidar sasadu pokoknya kieu bebeb kasalah kita kieu beb ka mana ngarit kan bahasa ngeunah sing ngeunah angen teh tah hate dipanggilna enak pun bojo beres ngelapesang naon Kang sasadu hapunten teu kabujeng kewajiban bujeng kewajiban ngaputi kikieuan abi enjing-enjing pagi-pagi ka Panjalu wengina teras ka Singaparna tasih kikieuan kurilingan tiap penting atak punten kamari mah 4 dinten teu uih Bang Toy ieu kitu kurilingan oh sekareketek aya meureun cenah kitu pun bojo mah kopengkeun pun bojo abi punten nurutan Siti Aisyah amalkeun ceu Siti Aisyah bojo Rasul Siti Aisyah mah kacaduna kapantrangna mayunan kulem ka Kangjeng Rasul wih deui Siti Aisyah bojo Rasul kacaduna kapantrangna mayunan kulem ka Kangjeng Rasul tarawantun mayunan kulem amalkeun ceu heuceu teu meunang mieulaan sare kasalake tahan tuluh teh bojo abi Pak Kades abdi wis ceramah tarawantun kulem mencan dokap abdi kan nangoh lawang pantok ngadaguan berkat di kupingkeun abdi kantos ceramah kan kabi abdi kamari ceramah di Bogor teh Jongol teh abdi wis jalan Cianjur Kang kamari di Jongol teh di Jongol terus jalan Cianjur Kang pas tras ka Garut di Ciawi Tasik aya razia Kang operasi gabungan mah biasa operasi gabungan mah kan jam 2:30 geura tara-tara habis ngopetik we gabungan mah DLHJ Dishub TNI Polri kabeh ngajajar abi rawah aya naon tara-tara ieu aya bangsa aya geng motor gitu pas megat abi pan digentos pakai jaket da tiris penting mah digentos pakai jaket pas megat abi punten buka bahasi abi mah wis ceramah aya naon ieu leuwas waduh mah wis ceramah buuk jabri sia preman gitu teu percayaan demi Allah mana buktina bukti otentik balik ceramah aya dusta bahasi di parios 2 dus bener tah lamun teu moal dus nya bilih aya razia gitu bilih ditilang atau bilih ngemutan bilih hil istadianya punten kajengan alhamdulillah pun bojo tarawantun mayunan kulem iktidar geus iktidar naon iktidar kieu abdi wios beb teu kewajiban ngan bun demi Allah mudah-mudahan jadi kiparat ke abdi ulah lagi di akhirat naon abdi ngiparatan ku umroh pun bojo umroh celongok bedul umroh celongok napal umroh teu karasa Pak Kades leungeun katuh ngarangkul punuk leungeun kencak garayam juring amplop aing kehet umroh juring sia mah teh hangus amplop euy da awe mah ada uang abang gak ada uang abang matak mencintai cinta kasalaki cinta bukan karena ekonomi cinta bukan karena kebutuhan lebih seksual cinta bukan harta bergelimpangan tapi cinta semata-mata maradotillah milarian kariduan Allah subhanahu cintai aku sayangi aku musikan well cintai aku, sayangi aku, miliki aku, kasihi aku, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, bukan langit, bukan bumi, bukan
kunaon buat Allah kaluhur. Kapan mi'raj teh kaluhur muhun laras di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha langit kahiji 2 3 4 5 6 7 rob pusar bakal keterangan ilali ko iwajhikal karim sampai Rasul penaksaran Allah di Sidratul Muntaha muhun ngan Allah tadi luhur laras dalam kitab 3 dalam layah tajwil mahalin Allah tebutuhun tempat nu butuh tempat diuk mah urang ngarana kor ngarana kas sur betul jadi cek artis kita serahkan kepada yang di atas naon cak aya dongeng Pak Kades aya budak merak keur bogohan naik motor Mio ting urang gelar anyar meureun ciri tangkep pas kalakuan sawah ger teh hujan bogoh pada bogoh mimiti si dicabak blus ka saung kang kablablasan ka asupan setan jero saung gina keur ngeunah-ngeunah gina torojol si aki ngiuhan pas deukeut saung reuas si aki eta saung ngeunah-ngeunah aya naon panasaran terekel naik ka luhur si aki ngintip beres dina kumaha lalakina mah kokokan reuas awewe mah ceuri kang minta tanggung jawab di dengeulan ceuk lalakina diupahan tenang ayang jangan panik ayang kita serahkan kepada yang di atas si aki keur nyengklek maksudna ka Allah subhanahu matak tanamkan paripurna pribadi iman sing kuat ladang rajaban awas mi'rajkeun utamina salat anu 5 waqt punten waliullah Sunan Kalijaga pernah dengan bahasa kidung Jawana kita menang mulungan abi saur Sunan Kalijaga kieu bahasana duuk gali sumur duuk gali sumur pepetetan sania murag terek tek aduh apa artinya saur Sunan Kalijaga duuk gali sumur engke akhir zaman bakal loba masjid alagreng akhir zaman bakal loba masjid jalaan merkuri buri di mana-mana masjid pemegah-megah ngan ngeusian pawegah iraha ayeuna laras da baheula mah Pak Kades lain masjid tajuk Balai Kambang nu luhurna ku hateup pikir ku milik handap ku talupuh matak lamun imam sujud sering kecepet naon anyut deui tiap sujud imam mah ngeceprut kumis eueuh kabeh laras sok tingali ku akang baheula ngaran-ngaran di tajuk Balai Kambang naon cacaangna campor ngenet kang lamun aya masjid jame baheula patromak kakara masjid jame di kompah heula setengah genep kang patromak itu masjid jame caangna ku patromak tajuk Balai Kambang kunaon ngenet ku cempor kolot baheula rapi salat di mana-mana ngadaguan isya beres maghrib apaleun intidoru salat ba'da salat satu ijabah ngadaguan salat geus salat ngadaguan waktu isya geus maghrib naon daguana ku maca Quran betul laras teang Pak Kades ayeuna aya keneh jalma nu ngadaguan isya ti maghrib ku maca Quran aya eueuh selangka betul tinggali budak ayeuna kang ngaji di lemur geus mung santen si betah da budak di imah kala di barere sing tarik di barere inungna HP bapana akina ninina ek dahar ek mani ek modal ge apet OTW modal tinggal ayeuna mata abi boga lagu menang abi judulna HP versina susis apa susis sule apa nuker viral na TikTok di ngawali kewalerna HP siap
bapak, kakek dan nenek main. Adik kakak kamu konyat kami semua pada main. HP, wow HP, semua orang kecanduan. HP, wow, dunia ini jadi rame. Iya, era teknolog. Iya HP, era teknolog. Usum era, ayo nama era teknolog, era globalisasi, era reformas. Kan baik, nu penting asal ulah erangan. Budak enak mah tamat SD eraun ngaji betul. Laras? Sok tinggal ya enak. Kolot di maih di masjid wiridan astagfirullahaladzim li wali walidayah. Budak di jalan nggenjrengkeun gitar. Oh lain nyanyi barat geuning jreng urang gelar apa tuh? Follow the most one, don't you go keeper, the listening to the wind of king, take me to the magic of the moment on the glory night. Ay nyanyi barat jajan cilok. Na'udzubillahi min. Oh tinggal ikang. Insya Allah mudah-mudahan nama teu aya bukunya. Teu aya? Alhamdulillah. Bahwa lama pernah mabokkeun bae. Masa lalu biarlah nunggus mah cek inul masa lalu. Aduh, pernah mabokkeun bae Pak Kades baheula mah nunggus mah geus. Baheula ngampar botol timiti whisky, brandy, Genever, Black Label, Jack Daniel, Napoleon, Kristal, Smirnoff, vodka, whisky, Suliwa, Ciu, Raja Wali, Kiling. Menang apalkan? Ulah curiga sih. Sok curiga, beda buuk jabrik. Itu buuk jabrik abdi Pak Kades, buuk jabrik turunan ti inung abdi jabrik. Kapan tinggal ku aja seni itu seni buuk teh. Tinggal ku aja make jas beureum. Ya. Terus kadi daster aja. Oh saparabut jeung majikan itu ya. Tiap minggu eueuh ke pengajian. Toh daster hideung make paresi beureum, jas beureum, korban beureum hideung dewe, kopiah jangkung, kujang buuk jabrik. Ya patakeun kana ciri abi kasep teh. Aduh aing henteu cenah. Sedekah kasep teh. Orang jujur ngajak kasep teh. Henteu cenah. Yang penting hoki coy. Alhamdulillah. Itu seni Kang. Dengan seni hidup indah, dengan ilmu hidup mudah. Abi make organ seni. Ares. Tadi ayat terbang nih antik terbang Allahu Akbar. Nikmat terbang terbangnya. Cakap hadroh terbangnya. Terbang hadroh. Ini mantap. Itu hadroh variasi terbang ayat tadi teh. Itu Pak Kades tahun 83 tah. Bijil terbangan tahun 83. Terus terbang mah di abi di Cigodewa di Mahmud Kang, di Makam Mahmud. Itu sekali tiap malam Jumat ya terbangan sholawatan tapi ka subuh. Ning panakolak kieu sorana dedeg deg 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 deg. Tahun 87 naik kayak band kepret takon ibu-ibu. Kumaha sorana numpak ke ping-ping dedetkeun, numpak ke ping-ping sok dengekeun sidik-sidik. Bener sok dengekeun. Tahun 95 tah aya saperak aya ikon Ustaz Jeffrey Al-Bukhari aya marawis tahun 85. Lamun hadroh ti Habib Syekh mun marawis ti uje. Kumaha sorana marawis? Aya emping, aya opak. Pak opak curhaneut cenah. Seni, benar? Laras? Matak make seni kadeke. Oh, dalam berbagai aspek kehidupan, seni, sholawat. Apa sholawat?
Apa? Sok maka salawat ieu. Salawat ya Rasulullah, tapi salawat ganti lagam. Make lagam kuceuk kucahe. Tumpas aye yumus kunayi tumnena janek ya sapane dikae aboto meradel jagena hotahe kia karohaye kuceuk hotahe aguskeun ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asya atafataya rotal ayeuna asupkeun lagam kereta malam bisa ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asya ayeuna asupkeun lagam caya bisa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daradi atpataya jiratal anami ya uhal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil isani wal hasani jana caya sarang lain caya ayeuna make lagam kumpu solin bisa ya Nabi salamu alaihi kumpu jetli sok salawat mah ganti lagam silahkan punten beda jeung rajaban aya di muludan tok aya nadoman Gusti urang Kangjeng Nabi Muhammad jeung Arab Quraisy gajlok Siti Aminah eta lagam jadul kan enak ganti make lagam milenial lagam dangdut bisa lagam menunggu apa sekian lama aku menunggu asupkeun Siti Aminah waktos babarana ningal cahya leuning ngempur di bumina horong hari lahirna cenur poek mongkleng eueuh batur tarang tiga gorbun cunur dipopokan ku beas hari lahirna ceme bibir oge meuni itu variasi seni betul. Mata Allah menciptakan kita Pak Kades walaqad karramna bani Adam dimuliakan ku Allah sa karramna bani Adam turunan Nabi Adam alaihis urang teh turun Nabi Adam alaihi salam pamuliana urang ngeleket mau sanaik kalipun pangkat malaikat nulaya sunallah nu can pernah maksiat ku urang eleh naon sabab malaikat teu bogaeun urang boga istimewa orang Pak Kades manusia diberi 3 ku Allah hiji manusia diberi akal naon cenah doma boga akal boga akalna akal tobi'i beda parabna maraban hayam eta maraban iti kututut maraban pamajikan kukan kantong tebalin kanyut ieu jorang diberi ku akal manusia mulia wa akal manusia hina so jalma gelo teu wajib soal nu gelo teu wajib ka pangaji da gelo abdi kantos baheula kang ceramah di Lembang di Cisarua Bandung di rumah sakit orang gila hampir 2000 Pak Kades gelo kabeh abdi reuas begitu dongkap buru disambut kuno cager ke head gitu nya kuno gelo ku akal mah mahal sok buktikeun bangsa urang boga besi paling dijieun pedog payuna 400.000 paling mahal tapi orang Jerman boga besi dijieun mobil pabinsa mobil naon Land Cruiser Jaguar Lexus Ferrari Lamborghini Alphard Rubicon Hammer betul payuna sabaraha
miliaran. Ku akal mah mahal. Pernah akang baheula numpak motor merek ek-ekan 2007 bijil motor geuning ingat Honda Supra sing tarik ekna Honda Supra Yamaha mu eleh bijil motor Jupiter MX 2018 Matic bijil Honda PC tina X sing tarik PC Yamaha mu eleh bijil motor MX ngon cenah mobil mu eleh bijil mobil Grand Max awet mu eleh bijil Softtek kapan mataknya lamun salaki yang betah di mah beres sok buntut ijem tak kebayang salaki biasa urus Softtek bedul mutuk tuk duka dibere matak tong diruksak akal. Dalam kitab Jamul Jawami Hibdul Akli wajibun ngajaga akal hukumna wajib jaga akal supaya sehat. Pemuda bager akangnya seetik ge akang teu keheul akangnya awas jaga akal bager nu mata karusak akal naon minuman keras ayeuna naon tah judi mata abi boga lagu menang abi judulna Judi Slot versina versi band Jamrud. Go men ya pilih. Well. Teknologi pemuda ayeuna geus tarang ngaji kalangan ngumpul di warung aya wifi bari marahin judi pemuda ayeuna marahin judi slot akal muda lain naik ka lamorosot kudu elingan lain bakal lamorotot jeung popolongan judi bahayana ngaruksak generasi judi ngakibatkeun hancurna ekonomi. Setuju? Awas pemuda orang gelar jauhi judi slot bager. Teu mata ngaruksak judi slot tekan. Naon? Ngaruksak akal. Di abi enggal keneh Pak Kades kamari enggal keneh samingon ke belakang nu bunuh diri gara-gara judi slot. Naudzubillahi min dzalika. Hilang akal ku judi slot kan. Hutang rawei aya antukan Kang punten abi gaduh tatanggi duana guru SD suami istri tapi bogohan hutang seberapa 170 juta apanta geus beak senia geus beak tinggal hutang hungkul nurawi gara-gara naon judi on tak bager akangnya jaga akal kalian supaya sehat jaga nawaik alamat terbager awas ku akal mah mudah-mudahan pemuda orang gelar anyar jadi pemuda nu tiasa ngrojatkeun harkat martabat sepuh oge ngajungjung alma mater daerah gelar anyar. Mudah-mudahan sing barokah amin. Lanjut. Ini udah jam 12. Jam 12 pas Pak Kades. Masih lanjut? Siap? Klik dewenya. Kawang nyanting abi biasa ceramah di kata 12 mudah-mudahan ini jadi motivasi ke saya amin utamina praktek haliah dina sadi dinten ladang rajaban sok mi'rajkeun amalia urang naon mi'raj naik turun ai naik ka handap kaluhur dalam arti kata batur mi'raj kieu batur jag-jag urang jag-jag batur beunghar urang beunghar batur miskin urang miskin batur kolot urang kolot tamiraj batur jag-jag urang jag-jag kunaon batur jag-jag getol ka masjid batur jag-jag ka pamajian getol urang jag-jag ngangkat semen 2 sakaduga urang jag-jag
bintang 2 jam kaduga urang jajak macul kaduga nah ngangkatkeun takbir tanya teu kaduga naudzubillahi min batur beunghar urang beunghar batur beunghar ka haji geus impak osok zakat osok ai urang beunghar kaget mengkene merege saya buntut kasiran betul tak tingkatkeun amalia sok beunghar ku beungharna ladang beunghar eta bisyahwatil agniya janten kesejahteraan keur jami-jami anu fakir amin ya rabbal tak ngadoa ka Allah subhanahu wa taala sadayana bismillahirrahmanirrahim Allahumma irham ummat Muhammadin Allahumma shlih li ummati Muhammadin Allahumma jbur ummat Muhammadin Allahumma astur ummat Muhammadin Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiu alim Allahumma jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya Allah lungsurkeun kabarokahan kanggo abdi sadayana ngalangkungan sasi Rajab ngalangkungan sasi Sya'ban sareng dugikeun ya Allah abdi sadaya kana sasi Ramadan amin ya Allah ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah al-fatihah a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin ti abdi teu aya saur nu langkung pais diucapkeun iwati dan dihapunten saagageungna dina sanes kanten kekirangan kalepatan bade ngahapunten mudah-mudahan disarengan kulungsurna pangapunten Allah subhanahu wa ta'ala hadanallah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh